Ngakan buah kaweni benang mulung ti kebon batur. Jadi cari tanahnya dak ieu aing neka sawah atuh heuh nimu kaweni ku ngarah-ngarapi atoheun bari jeung ku asak budak ieu kaweni he nya atuh ngagoler beh hayang bae ku aing ku dipulung tuh heuh. Haju ieu aing mantas tandur atuh heuh dak lalieur ieu pan nya papanasan atuh ieu diubaran ku kaweni beuh deuleu cangkang lagi ku aing kuat digarogotan jabangkana. Ngakanna ge kuat jeung bedog-bedogna atuh heuh dak nya uyuhan ku teu kalamot eta bedogna jak ku seukeut mun eta mah kana biwir atuh pongah meureun. Kuat burial buncelik heh ngakan kaweni atuh daknya aya amisannya aya haseuman jeung bisa anak ieu kaweni biasana mah dak atuh heuh buruknya ieu mah bagus ngeun ku tabah ieu rada teu bisa dikeureut teh dak heuh jak genjur meureun ragag ti luhur ieu. Laju mah ieu ku aing dak digarogotan bae jeg gati ieu kapan teu bisa dikeureut ngeun ku ngeunah budak pokona mah dalaria mah ngeun tabah budak ayana hiji ieu haju mah anak aing ge teu dibere-bere acan jandungeun meureun he budak gilaeun eta urut aing ngalamotan teu kingan budak nya heuh budak leutik nya kagila sagala atuh kumaha jegati teu king dibagi mah ieu mah teu bisa dikeureut mending dilamot ku aing.